Medar perkara carita pondok. Carita pondok atau dina bahasa Indonesia cerita pendek nyaeta karangan fiksi wangun lancaran jeung kaasup karya samberan. Rea anu nyebutkeun yen Carpon mah karya anu populer jeung pikaresepeun lantaran eusina rea nyaritakeun kahirupan sapopoe. Dicaritakeun kalawan basajan, ringkes, jeung mata ngirut nu macana. Disebut pondok teh duyu jeung wangun caritana nu kahitung pondok. Henteu rea nu dicaritakeun biasana ngan saepisode. Tokohna henteu rea museur kana hiji dua kajadian. Galurna basajan henteu ngaran cabang, henteu loba punah pindah latar, sarta ngabogaan tema jeung amanat nu hayang ditepikeun ku pangarangna. Ukuran pondok teh sabenerna mah relatif. Aya sababaraha carpon nu kaitung panjang. Upamana carpon Amanat Dina Napas Panungtungan karya M.H. Rustandi Kartakusuma. Tapi umum nama pondok teh antara 5 nepi ka 10 kaca upama dina majalah. Malah dina koran mah ngan sakaca. Dibaca nage sakali tamat antara 10 nepi ka 15 menit. Disebut karya sastra sampeuran teh lantaran pangaruh karya Deungeun ti Walanda. Harita istilah carpon acan katela masih disaruakeun jeung dongeng. Tapi beda jeung dongeng nu caritana pamoalan teu kapaluruh nu ngarangna jeung sumebarna secara lisan. Carpon mah caritana direka siga nu nya-nya kajadian. Aya nu ngarangna jeung sumebarna sacara tinulis. Awal abad ke-20 beuki rea nu nulis carpon. Utamana sabada medal majalah Papaes Nonoman jeung Parahyangan. Terus carpon teh rea nu dikumpulkeun sarta medal jadi buku. Ari buku kumpulan carpon munggaran dina sastra Sunda nyaeta Dogdog Pangrewuk karya pangarang nu inisialna GS. Udalan Balai Pustaka tahun 1830. Leuwih ti heula batan medalna buku kumpulan cerpen dina basa Indonesia Teman Duduk karya M. Kasim tahun 1836. Ngarang carita pondok. Aya lengkah-lengkah ngarang carpon dumasar kana unsur-unsurna. Hiji, neangan ide. Biasa sok hese neangan ide keur ngarang teh. Sabenerna mah teu kudu jauh-jauh neangan ide. Cokot we tina pangalaman pribadi. Pangalaman teh teu kudu ditulis ceples sarua. Sabisa-bisa diropea jeung dieuyeban deui jadi carita nu matak ngirut. Dua, nangtukeun jejer. Jejer teh inti carita ti awal nepi ka akhir. Rea tema nu bisa dijadikeun bahan ngarang carpon tina kahirupan sabudeureun. Di antarana tema kulawarga, keagamaan, sosial, pendidikan, jeung rea-rea deui. Alusna nangtukeun jejer teh matak ngirut nu maca. Masalah nu mindeng kapanggih dina kahirupan sapopoe
luyu jeung kahirupan kiwari atawa nu keur rame dipasoalkeun. Milih masalah nu kira-kira kakaoasa jeung boga rarangka karangan atawa tujuan pikeun cecekelan sangkan karangan puguh awal akhirna. 3. Nangtukeun palaku jeung watekna. Palaku teh jalma nu ngalalakonan dina carita. Unggal palaku boga watak nu ngagambarkeun pasipatan sewang-sewangan luyu jeung temana. Aya palaku utama nu watakna bisa hade atawa goreng, sok disebut protagonis. Lawan palaku utama antagonis jeung palaku tambahan tritagonis. 4. Nangtukeun latar. Latar teh lingkungan anu ngadadasaran lumangsungna hiji kajadian tina carita. Gunana pikeun ngantepkeun gambaran kaayaan nu keur dicaritakeun. Latar dibagi 3, nyaeta tempat, waktu, jeung suasana. 5. Nangtukeun galur. Galur teh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Rupa-rupa galur bisa digunakeun pikeun ngarang carita pondok. Bisa ngagunakeun galur maju atawa merelek, mundur atawa flashback, jeung bobok tengah atawa campuran. 6. Nangtukeun puseur sawangan. Puseur sawangan teh tilikan carita naha nurutkeun gaya jalma kahiji atawa pangarang nyaritakeun langsung ngagunakeun palaku carita. Biasana make palaku kuring. Jalma kadua biasana make palaku manehna. Atawa pangarang sakur nyaritakeun wungkul palaku-palaku carita atawa gaya ngadalang. 7. Nangtukeun amanat. Amanat teh pesen nu hayang ditepikeun pangarang ngaliwatan caritana kanu maca. Bisa ditepikeun langsung ngaliwatan ungkara atawa kalimah nu kapanggih dina pungkasan carita. Bisa oge henteu langsung tina gemblengna carita. 8. Basa nu digunakeun. Basa teh pakakas alat utama dina ngarang. Ngarang carpon tangtuna pakakasna ge basa Sunda. Ngarang teh kudu boga pangalaman mindeng maca heula. Hadena macaan carpon karya pangarang nu kawentar. Tujuanna pikeun ngabeungharan kecap jeung ngabanding-banding carpon nu hade pikeun inspirasi dina ngarang carpon. 8. Nangtukeun judul. Judul teh minangka panto carita pikeun pamuka lawang kapanasaran nu maca. Nangtukeun judul karangan. Hadena ku 2 atawa 3 kecap nu luyu jeung tema. Pikaresepeun jeung ngahudang kapanasaran.